Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daramang sedayana daramang. Nah, alhamdulillah dina dinten ayeuna urang tepang deui ya. Kamari minggon kamari urang tepang. Nah, ayeuna alhamdulillah ayeuna dinten ayeuna urang tepang deui dina pengajaran bahasa Sunda. Nah, dina siang ieu tos anu bahasa ngaji. Tadi tapi istirahat tos jajan. Nah, saya tos jajan. Alhamdulillah ya kami tos jajan mah. Oh, siap sudah. Saged baca doa di kawitan. Rengse ucapkeun salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, satu acan di kawitan ayeuna urang absen heula ya. Mungkin upami aya nu disebakeun ku apa namina acungkeun panangan. Terus sebabkan nah, urang absen heulanya. Kelas 7G. Kelas 7G. Kelas ayeuna teh kaping 27 sasi 10. Anu kahiji Ajeng Yulianti. Oh iya mah dalapan ge, 4 astagfirullah. 7G mana? Tapi 27 bulan. Anu kahiji Ali Fikri Anuki. Ya Pak. Iya. Alia Febrianti. Iya Pak. Iya. Anissa Eka Fajri. Iya. Arhan Fadilah. Izin ka mana cenah? Tadi izin ke orang tua sanes. Citra Nabila. Salpa. Izin. Siti Amalia. Siti Ajahra. Iya. Siti Nurmala. Iya. Siti Sophia. Suci Julhulaifah. Iya. Yoga Akbar. Yuliansah. Izin. Nah, alhamdulillah iseur sakit sama izinnya. Mudah-mudahan anu sakit dipaparin kesehatan dan tiasa dikempos saurang sedenanya. Amin. Sareng anu izin mudah-mudahan dilancarkeun kegiatanna sareng acarana. Amin. Nah, alhamdulillah dina dinten ieu urang kumpul deui jeung anu ayeuna di dieu mudah-mudahan dipaparin teras kasehatan, kakuatan sareng kalancaran dina nyiar ilmu di SMP ieu. Amin. Nah, sade acan di kawitan emut keneh teu minggon kamari belajar naon? Diajar naon? Aksara Sunda. Aksara Sunda. Aksara Sunda naon cenah nu teh? Aksara ngalagenna. Nah, leres aksara ngalagenna. Aksara ngalagenna teh miboga vokal bawaan. Naon cenah? Vokal bawaan. Vokal bawaan teh vokal A. Leresnya? Nah. Anu sapertos kieu teh upami ieu nadia leres sajadan gaduh vokal bawaan eta nah saya kasih kenehnya ayo Pak. Nah ieu presentasi nah sejarah atas kamarinya. Nah ieu kompetensi asana masih keneh
Sami sareng kamari anu kahiji eta mengidentifikasi bentuk dan tata cara penulisan aksara Sunda sesuai dengan kaidahnya. Terus anu keterampilan nyata menyusun dan menyajikan teks aksara Sunda dengan memperhatikan ketepatan bentuk dan kaidah penulisan. Nah, tujuannya nyata peserta didik dalam belajar kelompok dapat membuat tulisan aksara Sunda dengan memperhatikan bentuk dan tata cara penulisan aksara Sunda, menyusun tulisan aksara Sunda yang dibuat kelompok dengan baik, benar dan percaya diri. Nah, dia tujuan orang belajar aksara Sunda. Nah, aksara suara nah ini ketinggalannya sudah ketinggal. Aksara suara nya eta aksara vokal upami dina laten. Ya, aksara vokal. Nah, upami dina laten aksara vokal aya sabaraha hiji cung? Santerang aya sabaraha hiji? Dina vokal dina laten aksara laten. Aya 5 dina laten mah nya. Nyata aya A, I, U, E, O. Nah, upami dina Sunda aya namanya aksara suara. Upami aksara suara, nah aksara suara sudah dijung. 7 aya 7 terus aksara suara P. Aya anu kahiji A. Kumaha A teh dia A teh kecil tiga ain terang ain di bahasa di aksara Arab. Nah, kan ieu karena itu kalau mungkin jantan A jantan tiga ain ya A itu biasanya login anu kadua aya A I lah I kumaha I mah jiga nah sok angka 2 coba ieu sing agung nah angka 2 mah jiga angka 2 we nya tapi aya topian aya buntutan di dieu aya benderaan itunya angka 2 mah. Nah, angka 3 kumaha angka 3? Angka 3. Yes. Nah, angka 3 sampai kos tadi. Nah, ya upami rumah kan kayak iwan, akhir rumah kalau pati rumah. Ya. Dulu sama makin. Lah kelas nangge panyuku dihanap, ulah deui nangge panyuku di dulu. Ya, gitu. Nah, atas anu kalima nya eta aya no panglayan mana panglayan nya eta nambahan ieu mah nambahan sola nambahan sola lambang sapertos nanya sapertos kilat. Nah itu sapertos kilat di luhur contohna K bana natos nah sakieu lah minggu payung kurang lajengkeun karena materi rangkaian. Nah ayeuna mah bapaknya anak LKPDI nah mangga kerjakeun kelompokna kamari tos aya nah sok ayeuna
kempel sareng kelompokna. Ayo. Didamel 4 kelompok we. 4 kelompok, Kade. Tuh, damel 4 kelompok. Nah, atau sareng kelompok nanya. Nah, mangga ieu aya KPD diskusikeun sawalakeun sareng kelompokna masing-masing. Lajeng mungkin presentasi ka payun. Ya. Presentasikan ka payun. Enggak. Ulah mohon perwakilan. Sok mangga diskusikan sareng kelompokna. Nami sadayana anggota. Nami sadayana anggota. Mungkin dibungkus sewangan oke, seratna. Dan mungkin dikapapakeun hasilna, nah tapi dibungkus sewangan terakhir. Sok mangga. Mangga. Biasa? Biasa. Nah, ayeuna presentasi ka payun saurang-saurang. Kelompok. Mangga, ieu beuti tadi dulu. Pak, celong. Terus tak? Kanggo kelompok 2. Nah, ayeuna alhamdulillah pangajaran dinten ayeuna para rese minggon payun urang lajengkeun rarangken anu teu acan aya genep deui rarangken anu teu acan. Nah, dinten minggon payun urang lajengkeun kana rarangken anu sapaling deui. Nah, ayeuna mangga siap-siap hayu urang uih. Urang uih. Bios di kelompok nawe, di kelompok nawe bios. Nah, satu acan mulai. Mana KF? Wakil? Sok mangga wakil siap. Baca doa di kawitan. Rengse. Ucapkan salam.